Evan, kerja kelompok jadi tuh? Hah? Evan, Kerja kelompok? mana ya kerja fisika, kerja fisika? Maunya asal saat aja. Ya, Berdua. Pan sanes nambah di bumi Fadila. asal teu nyarios abdi mah. Atulah. Hei, ayo atuh urang patuh. Ada tugas irah hari kompakana. Duka dia itu kan? Oh. Gila kalian mah. Naon sih teh susah-susah teuing. Geus lah tugas ieu mah dikerjakeun kumarane we. Pan itu kerja kelompok kudu bareng kerjakeunna. Nah, Tapi ya mah pacian kelompok jadi kudu babarengan atuh ngisian ge. Kumarane we lah urang mah teu bisa ngajak nu ka ieu mah hese. Dut, ai ieu carana kieu sanes. teh ini tengah ngerti. Lut nama ditaros teh. Sing laras atuh ngajawabna. Gimana? Nu ieu tah. Padahal lu kamari pan. Nya. Mana sih belah nyaho? Hasil geus isu kumaha ieu? Wah, can lu buat gini? Hey. Woi. Geus pada ngerjakeun PR ca? Caranya kewe orang gampang nyantai ke si Lutfi. Lut tinggal lihat tuh Lut. Kerja Naik Lut, kerja sorangan. Lut, Lut, Sorangan, Pan. Lut, Kerja sorangan Teh biasa we tuh. Pat, kumaha orang ngajailan si Siti Aisyah. Ayo. Tapi kumaha? Kumaha mun orang minta si Siti. Hei, sit, ngerjakeun naon sih? Ngerjakeun ieu fisika. Ini lagi jadi anak teh nya. Siti, Pameserkeun es pon bola di kantin. Ih, eta aya tuh ku Siti wae. Pan Siti mah lo bacna oge. bade sabaraha atuh? 5 mah 5. Mangga atuh. Ayo buru. Baru udah kayaknya dibuka LKS bab 3. Mananya? Pak, punten. HP abdi Ical, Pak. Ical di mana? Jika lama di sekolah, Pak. Tadi ejing mah aya kene. Coba ini sadayana taruh tasnya di atas meja. Ini apa siapa? Ini apa siapa? Klosan. Eta nu abdi, Pak. Siti, kan ngilu apa ke ruang guru? Tapi, Pak. Ayo buruan. Urang geus ngajailan si Siti Aisyah. Oh, bener ya. Namanya langsung enggak kabur. Ya, langsung ini saya tahu. Siti. Siti.
Ih, kunaon sih? Kopi dari yang Oh jadi mana anak koruptor? Iya entah. Fadila, kunaon? Kunaon lagi juga nu pesan. Aisyah, sabar atuh kunaon. Abdi geus boga rencana deui. Dari kapan? Abdi ada. Ih, Mas. Siti Aisyah, Lutfi, hampuranya Fadila loba salah. Emang salah naon? Da loba salah we ngerasa nama. Nya teu kuna naon atuh. Wah, emang sakit.